kayu agung babar wete samia rempel samia pang-pang sekar mekar inggalike andele si pandan arum banglus lampahipun Resi Narada oge para dewa nyebar nglonetkan ngidul ngalir lungsur ka Marcapada pikeun ngadugikeun amanat Hyang Otipati jagat nata nyata ka para raja anu aya di Marcapada atuh kaayaan jagat raya Pramudita genjeleng nutaya papadana komo nampi warti bakal aya kajadian bencana alam bakal 3 kali lipat kejadian tur cekramalan bakal seur anu dordar parasea ngocorkeun getih dulur jeung baraya nyata usaha pikeun ngungkulan ieu kajadian anu bakal datang. Atuh kaayaan jagat raya Pramudita seueur anu pro sareng kontra. Malihanan tina waktos ieu ngalet jalma anu bade katumaritis anu pro kana pamardi Otipati sasat bade nyuhunkeun Astra Jingga putra Semar Badranaya diseret ka sawarga tuna lampah eta kacarios di kampung nyingkur sisi gunung padumukan Semar Badranaya hejo lemok dang daunan rajegna tatangkalan coro-coro cai nukara Astra Jingga dawala nuju sempal kapiguyon yang akang namanya jika nu lalungse akang teuing euy ting panen meureunnan moal hasil ieu nya ketinggal we heueuh loba kubeuri pokona mah da eta ieu Korea naik aing duh anya eta nu jadi hamatan lah pupuk naik geura aya harga marus anger keneh pugu we heueuh untung sakitu ge bade jeung kaayaan sembako model kieu aing jaduh bararingung teuing hirup jang nu leutik mah bingung jang nu leutik mah heueuh karaos ayeuna meureunnya euy lawan kan heuh kaalaman ku dewek nu ngeunah-ngeunah nu henteu-henteu kaalaman digawe nu henteu-henteu kan ya Kang di bawah halah bararingung euy dekana lah paingan katinggal meuni lalungse kitu Kang dah heueuh ari Kang Jajang Sari Jadi aya euy aya Kang nuhun jeung si abahna ka dieu abah Bahudin nya ngalongok akange meureun ngalongok dewek meureun bisi teh udud bisi teh ngarokok meureun Kang abah minta ge aya padana setia ngalongok nya jolung we tadi geuningan rokok bah minta biasa biasa setahun sekali sok ngirim domba kadek
Ya gitu sama geten kalau teh. Abah Acu di Cicadas. Ya geten. Mbah Ayub pokok mah Pak Haji Sidik mah. Ya geten. Jeung Pak Haji Anun. Alah. Idan ya aya. Halo Pak Haji Idan aya. Aya. Batu aya. Advokat teh. Ya. Oh. Ngalogokan kakang teh teh. Oman Batu nanti euy. Oh, ayeuna mah burukan dah Kang. Pak Haji Aron teu damang sauna nanti nya. Sumohon Kang. Ya. Ulang. Pak Haji Aep, Pak Haji Eep, Pak JF. Pak Haji Eep di itu Cikole, Wanaraja. Oh, nya Kang. Oh, dek teh boga penyakit mah teh ku anjeun da di ubaran dek teh. Oh gitu Kang. Alhamdulillah. Geuning. Alah, Haji undang ge. Pak Haji Unang kitu ti Puteuy, Warung peuteung. warung Puteuy nya. Pete Kang. Tasik. Abdi kita Untung keneh loba nu nyaah Kang. Loba nu nyaah kadek teh. Can Bah Acim kitu ti pada herang. Ada eta teh. Aki Icim, Bah Acim, Bah Icim. Nya. Alah. Bah Icim. Kebenaran pisan nilai aya kintunan sembako. Ada. Si Pak Haji Taufik Faturrahman. Allah. Si Sepe Geger Sunten. Geger Sunten Kang. Parce. Para wisata cina keungan hotel di Pangandaran hotel Galura. Duh. Aduh. Mau mayar dek di nyamurnya. Bisa ke monok berdirinya Bisa monok nya teh Nun Pak Haji Opik katampi kagelanan ieu. Ya ke jaya ge monok make. Nya. puasa ke monok saminggu mawon Ya, Kang. urang teh tarucingan sok ah. Ah, sok wae teh. Kata recingan mah da kuring mah pinter kan neguh mah. Bener we Sabener Lain teh tarucingan ngadongeng deh. Mah sore sama sare sore mereka jeung ngalamun teu puguh mah lain dina zaman baheula cenah nya euy. ya kitu Kang. Oh, biasa polisi nu sok megat di jalan nih. Ya, Megat SIM eta megat nu numpak kendaraan, mariksa SIM. ya. Heeh. Ti sabara meureun teh. Oh. Ai polisi na teh biasa polisi nu eta teh meureun anu hampuraan ongko. Ada. Ya, Heeh. ampuraan meureun. Dorong-dong teh nu numpak motor teh belah kidul. Ya, Heeh. ai kitu Kang. Dereng plit Dah cek polisi. cek polisi teh eureun. Maneh cenah teu make helm? Ngange cenah Pak ieu dihandap. Monya cenah helm dihandap coba deuleu. Dibukakeun jalanana teh. Heueuh we cenah nya. Helm alus. Helm ngadalaleun. Oh cenah. Ji gitu ah, make gini maneh mah. Aduh. Kelar bener Kang. Kelar. Aya deui ngadurutut teu belah kidul teh maju. Eta mah babah. Babah Vespa. Prit cek polisi teh. Eureun. Na cenah teu make helm. Ngange ieu pan cenah dihandap. Cing bukakeun. Ieu cenah Pak. Lain helm cenah mah kupluk sama goblok. Beren tadi sunatan. Udah teu disunatan urang si eta mah. Pogo juga kupluk. Aduh. Aing euy. Lain kupluk. Naon bedana sia sok celana jero jeung batu? Ah, nah, atunya beda. Ai celana jero mah nu sok di jero celana. Ai batu mah teu as atuh. Batu sagede anggal di tengah jalan. Naon bedana jeung celana jero? Nya bedana ge jauh atuh. Kumaha jauhna? Jauhna di batu mah meureun ngalangan jalan ai di tengah jalan mah. Oh, batu mah teu as. Gelas. Ari celana jero mah henteu. Bisa disesuaikeun. Bener jauh. Ta eta bedana teh. Nah, gitu. Ta ieu mah aya nu saruana naon cing? Naon Yo. sarua? Nu talus henteu. Halo. Aya nu saruana deuleu. Naon? Saruana teh pada ngahalangan jalan. Peng pikir ku sia. Jana IQ teh lila teh. Oh benar.
dua eta menghalangan jalan ngahalangan nu ngaliwat bes ya gede oge nya rumah saya lewat gitu heh lain mung eleh dek ceueuy teh ngerendah hate teh aduh nakunaon atuh akang numutkeun beja di bagian meteorologi jeung geofisika ya kitu bakal aya badai leuwih tinu ti heula lamun banjir samet buja bareto di lemur dewek tak ayeuna mah bakal 3 kali lipat mun baheula 1 meter teh nama jadi 3 meter kan doh kitu tah Allah kudu taki-taki atuh kudu taki-taki da eta teu da jelema na mikeun runtah di mana wae teu lah di mana beruna we gini kan ai ku kitu teh mah heueuh teu salah-salah katerangannya euy da urang-urang keneh tah da itu dosa kene urang-urang kene pola urang-urang keneh teh teh lumatak di lebah dieu ge deka kurang kumaha coba heula ngabejaan nganyurkeun akang nya duh aduh heula naon kalempengkeun kenaon da lain ieu keur aya nu pesen pangga ka kuring teh budak tatangga anu saurang hayang panginkeun ketepel saurang sumplit tina naon teh pangga teh euy ieu tangka waru jeung kulitna bawa ka dieu euy jang naon siling moanya ho lain jang tali leguk lain ka karek ka arti tadi bisi hayang nyaho mah siling tanya kene kayu usup jeung kawani lain ka karek kepikir ku urang salah si orang jang nyen beber tadi nyen salang ke lulub nyen lulub bersalang maksudnya bener teh bah loba teu baralik dek lain teh euy lah keun bayang zaman teu baralik atuh da nya mah euy zaman dibalik-balikeun eta mah si Gareng kemana lah si Gareng si Gareng mah keur ngajualan ali tina tahu duit 8 hiji eta teh payu lumayan teh payu geuning 3.000 ngajualan eta teh anu makena teh dina inung suku anu di dieun suweng aya suwang rupa-rupa teuing naon nya euy aya 8 hiji di jeun ali nya teh teuing tone nanti atuh meureun bolong ali teh nya bolong pan aya 8 hiji teh 8 jeung hiji 10 tak aya nu bolong keneh di dinya ge alah rajin si Gareng mah ku kitu teh mah alah Pak yang karena naon si laing di dinya cu ieu we abdi cepa dengeurna hace cepa dengeurna hace asanarahna ya duka ka babawa impi dumeh abdi menang beja di Badan Meteorologi dan Geofisika yen kajadian cenah anu disebut badai lanina teh nya lanina teh cenah bakal 3 kali lipat kajadian tinu ti heula ieu teh boh longsorna boh bencana boh banjirna itu ieu sing waspada ge tah ayeuna teh abdi teh boga karep ka Bapak teh naon jang abdi teh rek nyalung tapi hayang di keben ya gitu jadi rek ngeben calung abdi teh Pak rek neangan dana nya neangan dana bermain teh keur naon ye dina waktu banjir engke teh lanina datang teh Pak anu cicing di Lebak mah bakal kakeueum pasti ngungsina teh ka dieu kabeh tongoh meureun ngabutuhkeun waragad teh sembako jang eta ladangna teh nya eta jang eta korban lanina teh meuli sembako meureun kumaha lamun aka nu kakenaan ku lanina teh meureun keur dewek dihakaran ku dewek kitu sige oge ai
jadi dahareun mah gampang. Jadi dahareun mah. Ya gitu Pak, itu sosial itu. Tenan. Nya Sarua rasa peduli urang teh ka dulur-dulur urang anu bakal katarang sara. nya. Matak di lebah di tatan-tatan teh kitu. Heuh, alus kepedulian teh adalah. Nya. Nanakeun peduli, tanggung jawab salaku warga negara, saling pikanya saling pikadeudeuh. Saling jungjung teh urang jeung. Saling jungjung teh narek jeung saha deui atuh ucu. Heuh. Katurug-turug cenah ayeuna teh bapa teh diancam pajarkeun teh bapa teh dukun santet. Bakal aya ninja cenah ka dieu Pak. Alah nasyah. Loba teh dedeng. Ulah make jeung kena ku isu model kitu deuleu. Loba kajadian kitu teh aya jelema ngulampreng teh kirim rezeki oge deuleu pada neungeulan. Neungeulan disangka we. Nepi ka jadi main hakim sendiri. Pan urusan jeung nu berji wajib tuluy angay-angayan. Nya, nu mata kade cing hati-hati deuleu jang. Ulah salah. Dina zaman kiwari cing asak sasar. Ipis lapis kana tapel sagala rupa oge kudu nete taraje ning sakamalan nu tik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngalamen tak kumaha carana deuleu. Kudu malapah gedang sagala rupa oge kade ulah wakang ngayakeun tindakan anu radikal ujang. Anu saeutik gedena mamala ka urang. Ayo mitoha nganyang di tengah. Dare mitoha batur rek nganyang ka anakna ka heueuh ka minantuna. Kapoekan. Ditenggeulannya. Dar ditenggeulan desa kaninja. Kumaha lamun aya kejadian kitu apa dosa teh teh jang. Dosa kade. Laras teh wa. Urang mah. Nya kitu teh atuh euy. Jelema ngaranna ge jelema. Rupa-rupa kejadian teh. Kejadian di dunia teh mun sagala jadi. Cuaca geuningan. Tapi eta euy Naon Kang? sagede-gedena ayeuna diancam kulanina. Padahal pangeran mah teu baheula geus mere beja. Oh seolah-olah ancaman teh. Nya. Sebarebeja. Jelema anu burong bedegong anu teu nurut kana perintah Allah bakal digebruskeun ka neraka jahanam. Nah, da sugan kireum. Nya noyode dengan Sugan aya mulingkak bulu punuk. sugan kasentuh. Sugan kasentuh hatena teh dah henteu. Teu noyode geuningan. Nya ayeuna karek diancam bade lanina geus sing paruringkak bulu punuk. Eta mah kejadian cetek. Kecil atuh. Ieu mah kiamat ieu mah. Geus dibejaan bakal hancur dunya teh. Nya Kang bener. Nah ada hare-hare. Hare-hare we geuningan. Heuh. Nya kitu teh atuh. Heeh. Lah, naon? Anggeus panggal teh acan kalana. Ada cat karimakuan meureun tadi teh. Nya gari neuteuk pakuan. Si dawala mah atuh da ai nu dijieun panggal anu dipuihkeun deklit. Araranehnya euy da hare-hare grepek pikir ku deui. Teu nyambung gitu. Da teu nyambung atuh. Heeh. Ai nu muihna teh kotok. Ampun ai. Teuing jata. Apa di dunia teh tilu papasangan cenah Lin? Tilu. Heeh. Di dunia mah teu pasti tilu. Heeh. Hah? Teu pasti tilu. Awewe lalaki banci gitu. Berang peting sama gaha. Burang peuting meureun magrib gitu. Ya, benar. Bagja cilaka jeung huis. Untung jauh-jauh atuh sia jadi lieur aing ah. Tah kitu panto janela jeung opleter. Kan tilu-tilu teh. Alah. Pikir sinen, alok, plastik. Tuh. Nya tilu-tilu jeung oge. Tilu-tilu benar. Alah. Bener ait. Teu jauh ti tilu-tilu. Nya ait cek oge. Bagja cilaka jeung pitak. Alah.
tuh ait aket jeung karung tuh tilu alah ampun tilu pandina satoge monyet surili jeung si Abah dunungan awewe dunungan lelaki babu tuh nya oge tilu ya tuh tilu-tilu nu bentak nu peureum ewon teu tilu-tilunya tilu anu ngora nu kolot jeung burut aduh mana karep sisana ayo aya nu hilap teu kasamat ye euy saha Kang hah saha Bill Clinton di Amerika sok kaliwat wae teh mah euy saurang Kang hah hiji deui ya liwat teh kopianan dewek hayang euy jadi kepala bulog hah Kang sugana teh palenggeun atuh aing cita-cita nama gede gede cita-cita teh kitu euy lah kepala bulog ngamun kepala gonok deui alah lir pender barang nuju raos magan sapraptane pun ieu sidrona kairing para Kurawa citraksa citraksi dumarsa parto marawir paksa dalu citra 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 somat citra yuda cepot ulah kaget cepot dulu itu nyong saha tuh ngalet Pak ha aya menak cegekan ka dieu itu ngalet itu gini barang kirim aduh dulu muni ngalut kitu aya naon Semar Badranaya astajinga dawala kaget ku sumpingna Sidruna oge Aswatama punirahangan dika aduh aya anak tapi nur damel ngahaturkeun semakaturan rawuh ka punyuh panjenengan juragan sepuh kaula nun pangresa Pembage Semar Badranaya ditarima kedua leungeun kencak katuh simpen pulungi ati pundih mastaka nuhun di abdi ge teu kantun kulan ti abdi ge teu kantun hak syukur euy sageusing euy sae eta basa heuh geus eueuh we sopan santun teh nya geus eueuh we sopan santun teh naon sia silih halewosan kitu oh henteu kulan tinggal misalkan sainum nyana atuh teu pidona mangahaturkeun semua katuran rawuh eta teh tuang putra anak aing mah teu caludi anak aing mah teu kuncol nya diterima Semar Badranaya lain ka batur bisa lain euy ka anak batur nyebut caludi goreng patut ari anak manehna sarua maneh anak manehna ge teu dirangdaran mah pegek heeh lain kumaha pikiranna norna nya kan lain eta anehna teh nya aya anak anu goreng aya indung nu goreng patut anak kasep mode cucu Setiawati si Nongnong heeh anakna mah Kararasep halus dari anak da indung nama jeung Nongnong jeung purianeunana uyuhannya uce daek ngopi kahayangan jadi milik heeh pek anakna masih Bayu dan juga keramik dungan dibere nganyuk ku Kang Jajang teh heeh elah
Ayo mana ngomong ke naon cepot? Anu teusin ieu abdi teh sang cidawala. Helah punjana kulan. Aya pikeun naon ieu teh muni reuas sisif abdi teh sieun. Ka mana pamajikan ilaing euy? Biasa we senuju ka pasar kitu ngiangkeun itu sieun. Hasil malawijah kaya-kaya ning kacang panjang. Roai. Oh, atuh sakali-kali mah heukeus sakali mah kirim. Kang hayang dikirim dah. Rupina upami engke ka payuna sieun upami parantos terang kieu mah seneng kana lalaban patang tos ku abdi sieun. Dipasihan ku abdi tungtung deklit. Tong kemana karapas yang ngomong teh. Tutut saumas aya. Kieu ya Mar. Kaula teh menang beja tinu menang dipercaya. Tina beja ieu timbul beuki dieu beuki yakin. Beuki nyata meureun. Yen ieu di negara turta di negara mana wae bakal kajadian bencana alam bakal melipat ganda. Tak ieu sagala rupa pasoalan teh moal bisa kaungkulan tereh-tereh. Di mana geus orot tina banjir lamun teu mah banjir bakal loba kajadian muntaber. Oh kituna wayahna. Dina lepah dieu maneh oge kudu milu tanggung jawab kana ieu kajadian bisa ngungkulanana. Sabaraha juta lamun juta atawa miliar jalema anu bakal korban ku ieu. Nyaeta lanina teh wayahna maneh sararea kudu milu tanggung jawab. Nyalametkeun jalma loba, nyalametkeun jalma loba. Kaku kituna Semar Badrana aya asa jeung dawala. Ieu teh lain soratan pakatinggalan tapi dewa langsung datang kosumping ka nagara Astina. Minta tulung ya tapi keur ngungkulan ieu kajadian teu aya deui lintang ti astra jeung anak Semar Badrana ya nyaeta kudu digiringkeun ka sawarga. Amin ya robbal alamin. Cenah geuning astra jeung kituna wayahna maneh kudu dae. Aduh ampun. Nepi ka kitu dor. Nah, dina alam globalisasi nepi ka kitu tah iik dengekeun maneh. Heeh. Rupa-rupa eta nya. Naon dari mana cepot jeung sirikeun aing? Daing mah geus biasa gitu. Jika teh cocok gayaan bener. Kawas nu teu cocok ngarojong aing deudeuh kana seni teh. Engko hayang dipajukeun sia teh. Iya. Nyari abdi dipajukeun anu ngeleg-leg duitna anjeun. Ane merseni di teh euy. Manehna gedena nya Kang. Heeh. Komo aya dibawa ke luar negeri meuning. Hah. Manehna we cara reubuh mah. Heeh. Heeh. Biasa yang kemana dipenta jeung dititah. Sing sabar we da urang mah geus kieu. Maksud teh kumaha nun? Ya, dewa datang. Entong borok kejadian di jagat raya Pramudita anu bakal datang teh di sawarga mah geus leuwih ti heula kawasan dari mungkar teh geus ngamuk. Bismillaahan di sawarga mah. Batu-batu nepi ka raceng.
walirang tina kawasan di muka dewa-dewa geus loba nu ngungsi loba nu gering widadari oge geus para reot duh mau nya we widadari sawarga para reot ada widadari ge bare jelema atuh Kang sing dolah yang nyaho sia naon naon bedana hui jeung awewe mun ieu teh keur dinas ieu teh keur ngadengekeun lain teh terusingan heula anggeuskeun ngilang heula langan gede selang heula keun dinas-dinas nya hui mah atuh hakaneun ari awewe mah kawineun lain belegug naon atuh ye dengekeun Gusti lain ari hui mah deuleu di daguan peotna da puguh amis hari awe mah di mana geus peot teh diserahkeun heeh ngan si ana we nu teu diserahkeun teh alah ampun aing jadi astajinga anu bakal nyalametkeun jalma-jalma di alam dunya anu bakal kena ku ieu kajadian lanina teh Ayo lanina aja, dah anu diceritakan Gusti lain teh, heeh, bakal 3 kali lipat kejadian nu ti heula, boh banjir. Mun teu rasa meter ayeuna jadi 3 meter. Uluh. Jadi ngan teh dewe kudu ka sawarga. Heuh. Naon cenah maksudna? Duh pimaksana pun anak kedah di ka sawargakeun teh. Kieu ieu. Jadi wayahna ieu mah blak-blakan entong make jeung ulah olo ieu moal ulah olo Moal basa-basi. moal aya basa-basi langsung ieu mah astajinga teh da perintah dewa langsung kudu dibawa ka sawarga pikeun pitungaleunana teh astajinga kudu digebuskeun ka kawasan tadi muka uluh ya Gusti Nasiban akang beganuh. Nupi kaki anak aing nasiban dulu. Nasiban akang kuatir akang. Ini kawewe teu payu. Tamah rezeki urang mah. Rezeki eueuh. Kari-kari dek caina saya teh dipake cuma Kawas mehi deunge ya kan. tapi kali sajajarkeun jeung entong. Antong ceurik pot, entong ceurik. Dan dina cerik teh mah sedih hari aya. Lamun sedih dina cerikna oge maneh teh euy. Pikir ku maneh. Naon nang? Sanajan teu dipake tumal oge maneh teh bakal paeh cepot. Aduh. Pikir ku maneh nah mending maneh paeh teh dilantarankeun gering tumor, kanker, Jantung, darah tinggi nya. pek. Nah mending maneh paeh teh aya gunana. Aya manfaatna. Aya manfaatna pikeun kasalamatan sararea ngahadang ieu badai lanina. warga dina bayanana. Hah? Wayahna. Batin. Mahal wa. Moal laksana. Aduh ayana. Amoy. Sedewek oge ulah loba teuing heureuy sia teh. Lamun peuting teh memeh sare teh heug sujud heula. Adekeun heula sia kahanap eta tarang teh sujud tawis kanu agung. Tageningan dadakan cocoba ujian jeung sajabana teh jang. Anu matak dawala astajinga dewek tiba heula kurang kumaha. Lamun jaring ulah kapiheulaan ku panon poe sujud tayeuna geuning karasana ku sia jang amuing
ka kitu ulan. Tah gini gitu Semar gedean hati si cepot wayahna we atuh kaitu kasawarga lain hayang naon lain hayang digebruskeun tanyakeun ka dewa nah bener ieu teh lain ngajurung laku dulur mah nya heuh perlu jeung kuring ini kasawarga urang mermanakeun kaitunya jeung teuna is nah ari maneh dola ieu teh heuh dulu lain banyo mimiti sumpingna dewa teh ka astina nu eta ka urang astina mah percayaeun dewa teh jangan dewa jeung radanya awe urang ka urang astina mah deuleu beda meureun ka dinya mah da loba panyogok nanti astina mah loba leuleurna loba asup ka ditu mah loba asup da urang astina mah kitu kadang-kadang nu salah dibenerkeun nu bener disalahkeun kitu gitu aya apa ngabutuh karang ngogo ngabatur teh ai teu butuheun mah teu sirikna disepak heuh dewek oge ieu teh korban PHK dulu bener PKK teh akang teh di PHK dewek teh di pabrik uut aduh dinu teh di PHK lagi lembah beunghar di pabrik uut alah ampun cing kumaha aja haling abdi nu nyarita bapa mangkare bapa mah kalinya cing da kumaha tanggung jawab ayeuna bapana heula kumaha masalahkeun nyangakeun kapun anak kasida walaseun wayahna pasrahkeun lanceuk maneh heula wayahna da wala euy ulah baha bisi hayang ga aya gantina si cepot neang anu gelo Hagubaran di dia kukut atawa kukut Bang Acin aiku kitu teh mah kulan ieu kasauran salira teh memang kahartos pamaksana mambade nyanak pun lanceuk ka sawarga sae pun lanceuk dicanak kana kasawarga manin loka nanging da puguh abdi teh ieu teh warga negara Amarta ayeuna warga negara Amarta teh beh dieuna nu caket jeung abdi Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, Bapak Bupati, Bapak Gubernur beh dituna pupucuk pamimpin ais pangampih papayung negara tenang hari ujug-ujug abdi dirig-dig dicana ku salira mah abdi teh asa goreng patut kasebutna hiji rakyat ayeuna ujug-ujug dirig-dig ini atuh salira panuhun cing tiasa hormat ka pamerintahan abdi seolah-olah upami ayeuna abdi ngiring ka itu teh agan teh sarua jeung teu ngajen ka pamerintahan abdi abdi teh aya nu boga syariatna mah nagara jeung pamarentah abdi ulah nyepelekeun segala rupa ge beh dituna nu kagungan abdi-abdi sadaya ulah nganggap remeh ka abdi kanu leutik teh ulah dumeh kanu leutik ulah sangeunahna ngayakeun tinakan teh mangawe eta mah kedah netet taraje ninca kamalanung tik lari mapai bukti nyuk celup kalungan mapai wahangan mipit amit ngalamenta ipis lapis kanal kapal malapah gedang disebatna alus teh da wala euy ngomong kitu teh memang kudu kitu euy ngomong ngan dina lebah dieu dunungan maneh teh Arjuna Yudhistira Bima Nakula Sadewa cing murid saha cing murid saha cing da lain murid Mang Waroi teh lain muridorna lain murid Aki Ibrahim geus kaceluk ka kadenge kalau ka kajana pria kajan paling angin-angin ka kancana mancanagara ieu dorna guruna para ratu meka yungyun pada menak meka serap kolot ngasio budak era dengan meka dedeh tuh
mana raju geus jadi sabibiri hiji kan ke panawat teh muridorna kabeh ge hurung nangtung siang leumpang nepi ka jadi jelema hurung nangtung siang lempang buru di juru buru di pantong layar di tengah imah pun cileun teu baduy teh saha cing guruna dik da lian teu ku eyang atuh sok dek mengko ka mana curug teh pasti karena dada emang karena dada dorna moal teu karena dada komayana moal teu kitu nunjukna teh tuh saha cenah meureun guruna Pandawa teh saha guruna Kurawa teh nepi ka Bararaju jalanan baleunghar curug teh nah curug teh bakal mengkol kitu kana hileud curug batur teh moal da moal teu ka eyang pek pikir nepi ka Pandawa beunghar Kurawa beunghar teh sugan curug batur teh mengkol kana ti kotok lah teh Eyang we teh kadorna curug teh mengkolna bot geus jadi kaeang geus mah geus jadi sabibir hiji murid eta mah geus jadi sabibir hiji eta teh murid eang murid eyang mah weuh nu gaga kabeh oge jelema teh kumaha eang weuh nu gaga murid eyang mah eueuh nu gagah murid eang ini aya ngedag gore aing dia meuni gemes ya kan lain batur mah beuki kolot teu beuki pikarunyaeun tobat ieu mah kalah beuki pika ijieun heeh bagi kolot si keneh dina kaset itu rek ieu dek sadar dina kaset kaset anu ti heula aja kan dina kaset nu teh heula mana geus tobat-tobatan teh nah hari ayeuna ayeuna geus teu heula ah dasar jelema ngaran jelema teu cek dek oge heeh tak kitu sumuhun eta oge kahartos ku abdi lain tangtos kulan Pandawa Kurawa teh murid salira curug batur teh da moal kana cucunguk nunjukna teh pasti ka salira heuh geuning eta nyaho eta gini ngapa tadinya sandia kedah we kulan mipit amit ngalap menta mah alahna loba ting cekcok unur hayang katingali punuknya Kang urang teu salira oge atuh abdi-abdi sareng pur lanceuk pada dedeuheus ka itu ka puseur dayeuh ka amarta bade nyuhunkeun widi wireh abdi teh dipunut ku dewa entong make jeung ngalilakeun waktu bisi ieu lanina teh kaburu datang tanggung jawab kabeh atuh gentos we lanina teh kunaon ulalala lalala lalala aya gelon teu aduh ulah heureuy teuing sia teh jang aing mah keung ieu kajadian teh ya keung kena diancam ku pangeran bakal kiamat tapi heuh ku kitu teh mah Kang pek diancam ku jalema macan puguh nya Kang diancam ku jelema macan puguh da masina jelema nu lagi nyebut umur teh puguh jadi Kang wayahna ayeuna semua tiasa upami kitu mah kulan da abdi ge gaduh harga diri upami salira bade maksa ka abdi dina sandieu eta teh ngalangar hak asasi ngalangar HAM teteh kamana karep sia ngomong ge teu nenyo ieu Aswata mah saha teu nenyo ieu dorna saha guru besar aing teh si Aswata mah dosen saya sok kajeblak dina koran teh deui atuh sakadeung ge si Aswata mah teh dijenengkeun jadi menteri dalam teuing ulah rahasia jadi kepala gondok cek aing oge wayahna moal tiasa kulan kalah cecengiran sia teh sumuhun da abdi ge gaduh harga diri atuh sanajan nya ge jelema sangsara balangsa ulah dikitu-kitu teuing we ulah dinya nyari teuing ai Aswata mah naon sia teh kalah seuri di Aswata mah
eta ninggal kelakuan si Cepot sugan sieun sugan naon diancam gitu teh Sakadeng Nya. jadi menteri kababaya. sia ulah lalah ora deuleu ayo keluar lamun maneh dek mertahankeun dina harti hayang saling hareupan jeung kalua aswata mah sare kalua atuh kaula panggilna heuh teu naon mun seukeus sia juwir teh nah aing ulah salah sanes ulah salah atuh da salira teh dijieun tolak ukur ku batur teh nya kitu cenah dige Jadi studi perbandingan. naon maksudna ieu teh dipodaran ku aing kabeh lamun kieu carana oh kitu iya sae nah hakirana abdi rek ngejat kitu nah memangnya hak asasi kuring salaku manusia terek diukur ku tungtung sapatu anjeun dumeh dosen dumeh anjeun guru besar ti jajar sokalima Dumeh rektornya. aswatama dumeh calon menteri naon teh dalam teuing dari teh Nya. Menteri kababaya. Baik. Atawa menteri kabuhulan lain menteri kabuhulan kabulok gitu jurig da mau hasieun keur kuring madawala sok dek ngajak gelut sia teh upami salila bade maksa ka abdi-abdi bela diri aya hak moal sarua kabisanya kana dirina lintang ti dirina bener sia tega lara tega hati tega keluar sia geun jeung aing monyong lah ujang kade deui amun tewak aswatama ulah diengkekeun deui tewak podaran teh sia tuman nah hasia teh coba geus singkir maneh dawala kaling monyong ku aing hayu keun bae haling saja ngakecu Warah. bapak tungguan bisi anu nyulik Warah kanya bisi teh bisi yang ieu mengkokeun pikiran ieu urang perhatian. mengkokeun perhatian urang jika butuh kacepot padahal butuh bapak bisi bapak nu diala Nya, urang kudu waspada urangna modar sia cobi atuh wait ya sak yo ya sia siku abus euy meni karena iga burungna pisan deuleu ulah bantu bangsat sia nah geus kapalingan naon ku dewek make jeung bangsat segala karugian naon modal sia oh poe beakeun ieu poe aswatama kade iya rasakeun ye pembalasan hakan kede aduh itu dikumaha ari maneh ampuna masih astadinga sableng dikumaha jekuk teh cukang iung ditonjok hulu angen ditaj eta nu keur magawe deuleu salukan buru-buru dewek dek dialah nyawa gitu hayu buru-buru siap buru ini sakasih kaitu kadi beja pa beja atuh masyarakat tumaritis tumpak sabedogna nu pasul nu parang ega para kurawat dibeburan ya udah ayo
aya bahan modal teu pupuh ieu urang. Guyuk urang lemur mah tuh. Nya cek aing oge ulah diributkeun teh kitu da aduh. Udah mah mimitina tuh. Mau sapi urang bener-bener Guyuk. Rajen wani di lemurna. Aing ona mah tina garasina jauh ka di waninya. Nya tapi ayeuna rek lumpat. Heuh ayeuna sieun. Heuda sableng nu kitu mah tuh. Ulah lawor teuing. Boga pikir. Make jeung dibangsatkeun teh aing pajar kitu bangsat teh jelema tuh. Aduh aswata mah Ya. balik kanan urang make jurus 1000 langkah 1000 ayo kabur sadayana para Kurawa bubar katawuran anu ngulon anu ngetan anu ngidu anu ngaler kabur dibuburak ku masyarakat Tumaritis. Residrona Aswatama sanes mulih ka Astina tapi ka Marta nyaeta ka Madukara nepangan Arjuna malahan Arjuna oge penak di perjalanan sami bade ka Tumaritis bade nyuhunkeun Astra Jingga. Kasranok di satengahing marga. Aswatama. Itu saha nu leumpang dia? Gening itu teh Arjuna. Aduh, pucuk dicinta ulam tiba. Aswatama. Monyet naik di bere tarajenya. Aduh, monyet naik di bere roti. Aswatama. Arjuna. Geningan Kangjeng Rama. Ngahaturkeun semasungkem kokunyuk panjenengan Kangjeng Rama. Hak nuhun Arjuna nuhun. Wilujeng tepang Arjuna. Aswatama nampir nuhun bade jengkar ka mana amaha dek nepungan hidup yun. Ngahaja kalau temu. Kumaha Subadra Srikani cager cu. Sae kaula nun Abimanyu incu kumaha incu. Sae Kangjeng Rama nuhun. Hai Arjuna dek ka mana atuh teh kakancengan? Anu mawi bade ka Tumaritis. Benar. Ke urang ngobrol. Pingah Amarwata Suta pingah ka giri-giri. Pingah Amarwata Suta pingah ka giri-giri. Ka giri-giri. Ayahku cocok kasih. Ayahku kalarasan tambah bulan. Cenah geuningan ceuk barudak ngora mah pucuk dicinta ulam tiba. Ayeuna panggih jeung nu jadi anak Arjuna. Di satengahing marga. Bagja bisa papangi di dieu ieu. Tapi noda mengaturkeun semabaktos kohonyuk panjenengan Kangjeng Rama. Hak nuhun cu. Cager Subadra cager. Ade. Sae kaula Srikani kumaha Srikani. Sae kaula nu Ai Juli da mah. hak syukur kumaha incu Abimanyu. Dah. Sae kaula nu ai Abimanyu geus sunatan. Kapan kapungkur ge
kantos Besarnya. parantos kaula nu basana ngabsi ngadepok teh si robot Ya. Kira ku hilap deh. poho deui nya Pasana bedalang kenat maja. nya baheula cageuningan basa eta teh geuningan naon teh naon kacapi suling teh Janyura tahu bahasa mamah dasimah teh jeung didin bajurid Ya. laras kaulan syukur Mandarita. ngahias ongkos cenah teh mamah dasimah teh ongkos Rajin eta mah. upacara ngadat nanti aya Aya upacara ngadat oge. Berlin Group aya cenah Aya. dina jaiponganana baheula Sama kawarna. nya capaka warna di ngaranna teh Sama kagondong. bade jengkar ka mana kieu kasep meureun hidup oge geus ngadenge malahan geus kasumpingan dewa atawa acan sabab ka nagara aslina malawi teh heula kasumpingan dewa ti sawarga Maniloka nyaeta anu dipimaksud teh kurang jeung teu leuwih sabab kejadian dunia teh bakal ruksak malahan di sawarga Maniloka ayeuna teh geus leuwih ti heula kawasan tara di muka ngagolotrok batu kaluhur walirang jeung sajabana loba dewa anu cilaka loba widadari anu tatu deui cenah pitungaleunana kawasan tara di muka teh lintang Titu Syastra jeung anak Semar Badranaya takuh kituna ama saburu-buru ngaburu-buru maneh di negara astina hayang panggih Arjuna teh buru-buru pangnewakeun Syastra jeung gara sangakeun ka sawarga Maniloka garabikeun ka sawarga Maniloka aya ama datang ka Tumaritis manganu dikepungkur jelema-jelema di ditu lain teu wani jeung hareupan jelema anu sakitu lobana ngan karunya atuh Beda deui sepuh ngomong. karunya ai kolot mah asak jeuhan Jeung tara tegaan deui geus. tetegaan piraku masyarakat di Tenggelan garapet Pinoda mah kaula tah ai datang Arjuna mah datang tuna ge Arjuna mah meureun anda salaku pamimpinna piraku mah jeung kudu ngaroga hala ka Arjuna Ya, moal teu pada ngahormat ai salira. moal teu pada ngahormat kadang-kadang pada juguhan nya Pinoda mah kaula nu sami kaula ge kasumpingan Eyang Indra di sawarga Maniloka degening nya Tujuan eta geuning. dupi ka Astina anu datang ka Astina mah Batara Brahma Brahma. oh kitu da ai ka suata mah langsung ka undar lautan Batara Bos tak kitu kasep ai anu ka manura mah cenah Batara ieu Batara Basukro Batara Basuki pun heuh ta eta heuh bener Lamun ka sapalar jam mah Mang Oyon. kitu Cingguan. kasep naon ama gumujeng ante itu si itu ngagoda wae cicing si ajaran pe ah Oh iya kita jempe. ayo jadi hebat ya Sopekeun mah lah. unyuk sumanga kaula nu ayeuna keneh putra dalem Arjuna sajalum mampah ka Tumaritis hapek-pek ku ama dilalajoan ti kangannya nya leres rampung daud tutas pangandika brakat Arjuna kebat
mampakat serius ya astra jingga dawala oge masyarakat masih keneh ayat ngajar raga Semar Sapraputra datan nirata ngademan loh dola naon dunungan ka dieu deuleu wartosan bapak berburu datang nirata ngademan ewe pagulingan rana dola naon buru-buru ku akad tuh bejanana heueuh ayeuna ku si laing ya Allah ayeuna ngobrol teh anggeuskeun heula ka kawen jadi lieur kaing lagi tuh atuh ulah hampura we sakitu mah euy anu marah racun gara randeng gitu aing yang serikeun aing ngejar raga bari haliburan meureunak meureunak itu bari ngarona wartosan bapak itu dunungan ka dieu ulah kaget uluh kas ieu juragan kulan ngahaturkeun simah baktos abdi sieun pangaulaan nuhun mangga atuh urang kitu di tempat sareng abdi keun bae di dieu we ieu teh sae kulan teh sae abeh caket ka dapur itu ngeriu bae aduh ayana ngahaturkeun semakat urang rawuh ka hunyuk panjenengan pangaulaan ditarima kang halihna ti eta nguningakeun ieu jalmi seueur teh sanesna naon wireh kasumpingan nyaeta Kurawa bade nyanakpun anak saurna mah bade dikasawargakeun diange tumbang kitu kaulan wah sakitu Kakang Badranaya dawala abdi wayahna we maneh teh dina waktu ayeuna dek dibawa ka sawarga cepot kaula oge kasumpingan Eyang Indra luh Pak mah wae abdi ujang nasiban teu ka kitu dan nasiban sia teh nepi ka kitu paingan kaimpikeun goreng sering jajang kaimpikeun gelut jeung setrum nyawa dedeh teuing lanceuk aing teu sangka paingan kaimpikeun ngimpi gelut jeung turub keler nyata we meureun akar teh bakal sia mangga ka mana karep bae ngimpi bobogohan jeung surga wayahna sastra jingga ku kaula rek dibawa ayeuna ralun malum kasuhun nu ninggali nu dipamliha punten anu ditega isim abdi bade wawartos heula kapun bapa bade nyuhkeun dia punten heula kapun biang rupina ngantosan heula pun biang margi bilih leres abdi digebruskeun ka kawasan di muka bilih teh tepang deui inung abdi sanajan inung sampuran kasebatna bilih jadi dosa upami abdi teu menteri hampura heula ka bapa atuh ka si lain doala deuh saya pakuat pakait bilih abdi gaduh dosa sanes bilih tangtos seueur dosa abdi teh ka bapa ngasakeun dikukut abdi teh dikikirik nepi ka sagede acreug ayeuna ngahesekeun nyapekeun malahan keur leutik mah tangtosna ge meureunan kageuleuhan kakeumehan bapa teh ku abdi tangtos hapunten abdi lahirna batinna teu tiasa kumaha ai parantos di sana ku dunungan mah abdi
ujang sing tawakawe bebaskeun 30.000 teh ka Nyai. ayeuna ku silaing pikir salametna jalma deuleu di mana-mana lintang teh silaing konsina heuh pek dewek didoakeun jang jantosane ku abdi ke di akhirat ku abdi dina parapatan itu ngesyatong kemana karep bae Di akhirat aya perapatan. kuring hayang milu ka itu ulah nyong Ulah can waktuna akang mah. kieu we deuleu jang meungpeung dunungan bongo pikeun bekal ti dewek mah yeuh cap ieu bawa buuk dewek hiji engke Pangdudutkeun di mana si laing dek diroga hala atau di jalan si laing dek nolak gayem ieu buuk dewek tuh gini. da moal seueuh atuh buuk batu rumah dek paeh teh manan roti isna sia teh Selain karemas Berlin. gugu bapak urang mah lain sabuuk-buukna lain sanitah-nitahna khasiatna doana kadeukeun coba ta eta bawa ku ieu tampanan Angape beuyeum ketan kan. ieu Pak tah mun bisa mati ayeuna we gayem ku lain Ayam jeung huntuan digigir mah dihareup hungkul heuh sanajan ku gugu si wungkul oge deuleu urut gugu si sok gayem ku lain ayam. sin ka teuy sin ngait tina lak-lak moal ada ponok sok Sok sarojeng ngagayam permen karet. hitung-hitung ngayem permen karet we lain nya tina jig dewek moal melang ditinggalkeun ku si lain lamun si lain geus dibekelan eta ku dewek Aya eta sepuh teh wa. nuhun atuh Pak jig Salamarnya naon Kang ante ieu pun anak rupina senda nya kitu bilih teh penak deui nya tangtuna oge moal panggih deui da ieu mah keur nyalametkeun sararea sumuhun kitu nun jang Lah, percaya aing ka bapak aing ai ka sepuh teuing ona lain sakali dua kali lanceuk dewek kitu teh baheula nya diancam teh nya kan. teu sabong-bolong bapak dewek mah Percaya panggih deui jeung kuring lah tong si kuring mah gede kayakinan gemlang nya hate teh. atuh geus kitu naman beureugeureug deh teh mangga atuh agan abdi sejang ngiringane kana kapalai agan dina waktu ieu ayo pot urang sami lumampah sae Kang tah keur bekel anjeun Adeh sababaraha bulaneun di dieu dawala bikeun kainung maneh aya jang balaja. nuhun atuh nun kuring mah ku waas-waasna ditinggalkeun ku lanceuk bororah narima Borah narima nya kan. nah sia ngomong kitu bari dicokot ku sia da butuh nah anak-anakan Rupa-rupa. permios Pak hayu cepot Kang di kantune oh mangga